anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana dah teu kapangih teu baralik deui teh baretah di ditu naon sababna sabab hirup di nu gebleganana bohong si laing urang Tumaritis urang Kuningan urang mana-mana bohong da asli nama urang akhirat contohna mah kieu we abeh ngarti pisan mah si laing nyeun si kopi nu lekoh teh nyeun si kopi gulaan pasti amis susuan pasti kopi susu tah sagelas alungkeun di tengah laut bahekeun ka laut sok pangneangankeun deui tah nu tadi teh pisahkeun kopina susuna kansa ayam menak dulu itu mangga lingi para catrik sok nalaheur cai ka itu Nyai Ujang. Alhamdulillah wa syukrulillah dina zaman anu keur meujeuhna harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan dikersakeun loba barudak anu ngeureuyeuh nyuprih pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu sok sanajan beja geus nepi kana ceuli dipuseur dayeuh mah ucu cenah bejana make jeung aya geng-gengan sagala tawuran nyusupna narkoba ekstasi geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung geus pugu miras deudeuh negara dek dibawa ka mana negara dek dibawa ka mana ieu rakyat dek dikumahakeun didenge-denge dina TV dina radio nudara wah loba tapi kajahatan beuki meuweuh abong natrat dina ayat-ayat yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema urang ngadoa kansa mudah-mudahan anu teu areling cing buru-buru eling era urang boga nagara diseungseurikeun ku nagara-nagara nu sejen borok mah urang teh boga nagara anu disebut negara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi naha atuh tingkat kamiskinan panglobana malah ngerakeunana teh deui eta tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nyaah negara bisi teu percaya tanyakeun tu ka Ebit coba tanyakanlah kepada rumput-rumput yang bergoyang sampurasun rampes sareng saha mena kaula wae saha teh di mana bade angkat ka mana mulih di mana mangga antos
ieu patempatan dugi ka endah kieu aki. Laras. Dabonganna nu pangheulana ngacung teh manusa. Bumi, cai, angin, seuneu teu sanggupeun ngurus dunya. Nu ngacung teh manusa tapi geuning kalah ngaruksak. Heukeun bae can areling. Mudah-mudahan ka hareup mah. Geus kalengitan jati diri bangsa urang teh salarasna daun. Leungiteun mun gunung geus gararundul, mun pasir geus palulistir, walungan saat tinggal limbah nakulan enak teh. Laras. Urang ngeureuyeun kaula mah bari ngomean di dieu kasep tau. Kata haji kaula laras. Tak geuning kitu menak tau. Ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri. Laras. Leungiteun jati diri. Jadi bangsa geus teu kaopan teu payaan. Geus dijajah ku dirina pribadi. Nyaeta nuturkeun hawa nafsuna. Padahal katerangan natrat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta ceuk kacamata agama. Pangleutikna nyaeta back to basic. Balik ke asal. Reformasi. Kembali nyaeta kana asalna reformasi teh teu beda ti manuk ngabring gini. Ta anu sawareh misahkeun maneh. Menerikeun maneh malah. Tah dihareup ngahiji deui ta eta reformasi teh. Larat. Nu mata kula salah arti reformasi teh. Da kuduna mah baralik deui ka asal ieu teh. Mun balik deui mah kana undang-undang. Da ieu mah undang-undangna loba diamandemen bari jeung eueuh realisasina. Ye. Salah saha? Salah saha. Ieu teh sabenerna bongan bangkong kacai teu dimanikeun, bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Jadi bongan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing sameti, bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Raja teh geus eueuh wibawaan. Geus leungit komara. Leungit kepercayaan. Iya. Saha ai raja teh? Saha rakyat? Ini rakyat sakumpulna. Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Leres? Iya. Beh dieuna republik. Kembali publik umum. Balikeun deui ka rakyat geus sok. Asa ti rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat. Untuk rakyat kene. Da ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur saku maranehna mararaden ti Malang. Lain marukana moal malalodar meureun. Ti Malang. Kade cing inget di Malang. Kakasih Allah teh al-jama
aljama hartosna jama teh bareng loba nepi ka kolot urang mah geuningan kokohkeun persatuan jeung kesatuan. Di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan, di lain sisi rakyat dipisah-pisah Ya, pisah-pisah wadah. supaya ulah ngahiji dipisah itu golongan itu, ieu golongan ieu, itu partai itu, ieu partai ieu. Urang nama matang kacau ya. Tong dina politik di pamarentah geus misah-misah, ieu mah geus patongong-tongong, geus pagirang-girang tampian. Ku ngaran-ngaran bersatu mada gajah oge ti gubrak tak ku sireum Ini teh kuno lembut kata teh. ti malam. Segede gitu. Garasok. Balikeun kana diri sorangan ku ngahijina, ngamuara dina hiji rasa. Da bangsa urang teh lain dina rasa ieu teh karek nepi kana rarasaan. Neme dugi kana rarasaan kumaha? Sok. Ai panon poe biji ti mana? Ti wetan. Tanyakeun ka umum. Ti urang biji panon poe teh ti wetan pasti. Ti wetan. Tah kitu ceuk umum teh. Ieu. Padahal ceuk ilmiah mah da panon poe mah teu biji da bumi nu muih. Leran. Oh, geuning eta. Sunda rarasaan teh biji eta. Jadi bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna. Jadi akhirna jati kasilih ku junti. Waduh, iya nya ki. Ulah lalawora. Karek nepi kana rarasaan. Karek nepi kana rarasaan. Rarasaan teh asa pang benerna. Rarasaan teh bakal salamet ngalakukeun kitu teh. Rarasaan teh asa pang kawasana. Pang nomor hiji. Asa pang baju beusina. Leres. Hapunten menak ya, jo ngecebrek we aki, sasae malah. Ta eta karek nepi ka rarasaan teh. Boh dina agama mun asa pang kasawargana, mun asa pang balegna nih. Depan asa depan aku di aku. Depan dekeusna. Hei. Asa pang dekeutna. Bener gitu. Gau. Kade. Lamun balik kana pokok. Back to basic teh anjeun jero patuangan ibu. Tuluy indung can kawin jeung bapa maneh disebutna gadis. Bapa maneh, bapa hidup bujang. Tah. Bapa hidup keur bujang, indung anjeun keur lanjang, anjeun harita inget teu? Henteu aki. Oh, teu ingetnya? Henteu. Laras? Henteu. Nyaan teu eling pisan? Henteu. Bener? Iya. Sikan urang udag. Sobi. Tah harita basa teu inget, anjeun hayang dahar henteu? Henteu. Hayang inum? Henteu. Tunu henteu, hanaang henteu, lapar henteu. Geuning eta inget. Geuning eta nyebut henteu. Allah nya nya ki. Marukan samaru kumaha. Hayang baheula kadunya henteu, mung henteu. Tak geuning eta inget. Tah balik deui kayaknya di dunya mah ulah hayang komomong geura sok. Ulah hayang komomong. Heuh hayang mah nafsu jeung mung. Na pangeran anjeun teh eta kitu.
Allah apa diwajibkan ikhtiar eta mah pan kaseretna ge panginten tidak hayang tidak mung lain naon pek rasakeun sok tapakuran heula da lain tina hayang tina naon ajeun rek nginum tina hayang ya hayang nginum lain naon hanaang da wajib teu mah ikhtiar hayang ka sawarga hoyong hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang ongko ditawarkeun ku aki jawabanana hayang ka sawarga hoyong tah sawarga mah lain keur nu hayang lamun teu bayar contohkeun sepuh kumaha ieu teh rada lieur da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir itu motor di dealer jeung mobil lain keur nu hayang tapi keur nu meuli bayangkeun lamun keur nu hayang lamun keur nu hayang isuk ge beak geus sok laras sepuh laras nya nya beak isuk oge moal teu ngabrul mah bener ya ai surga teh ajangan jalma anu iman takwa ka anjeunna Allah eta ari sepuh ya ai takwa hartina apik tartib gerasok da ti dituna mah eueuh ajab eueuh da ajab dijieun ku urang nah sok pikir yeah. Lamun jelema darah tinggi loba teuing naon teh barang hakana loba teuing asin kusaha di kita loba teuing asin nah teu apik atuh gitu da ieu mah daharna keur nikmat atuh da lain dahar lain keur nikmat dahar lain keur ngeunah tapi keur sehat mata kolot baheula geuning sasauran ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh rada lieur aki pang hampura keur lain keur nu lieur ilmu nu mikir iya cobekeun toh dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang ieu 6.600 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat nu 836 untuk orang-orang yang berpikir Allah nya nah teu mikir atuh ulah diremus atuh ieu mah datang pare ti sawah ujug-ujug dileglegnya melag prosesna heula atuh proses heula timala segala tuluy dibaheum mikir jadi ulah dahar keur lapar teh tingali heula nu lapar dan nu lapar mah jang jikedewek si banyo ge tara atuh puguh nyeri beuteung dijieun ku saha ta panyakit iya aya ajab ti pangeranna dijieun ku maneh iya nya nah teu apik atuh iya lamun erek beragama kudu mikir nepi ka pelbahdinya kudu nepi ka tauhidna sabab dina agama teu tauhid teu jadi kolang maka pengimat kolangna terus gitu leres aki pek pikir timbala tingali nu lapar janji kedewek nawaran ge tara si banyo ge poho
da lapar ujug-ujug kedawak we teh nyaho dina kokot kuman wungkul nya atuh puguh jadi beuteung kuman kata urut ngorong syariatna aya hakikatna aya samemeh nu di dahar pikir heula naha eta pamajikan urang dibere duit ku urang teh geus di jakatan acan 2,5% aya hak fakir miskin lamun urang hasil sapoe 1 juta salawe ribu nu fakir miskin sok bagikeun heula samemeh dibikeun ka pamajikan fakir miskin heula ta eta rezeki urang mah eta aya hak baturan ye cenah urang teu mikeun eta ka fakir miskin dihakan poho ngagedean poho tingali ajab ka hareup kaduruk teh kahuruan Allah tabrakan rupa disun ya iya nu matak doana moal dijabah ulah diremus nu matak di dieu pentingna salat teh tugas adegeun salat adegeun naon gunana salat ieu tah loba nu embung teh eta sanyaho gunana bener loba nu haroream teh sebeleke teh tugas tadi naon adegeun tuh tinggali batur mah geus ngadeg-ngadegeun tower apa tower iya di tiap-tiap posisi ngadegeun tower 180 derajat nyieun jaringan di mana geus diadegeun tower hubungan ka mana wae teu ngaliwatan jam-jaman cukup ku halau teu ngaliwatan bener iya teu ngaluarkeun modal gede sageusna diadegeun iya tah nu matak salat dikeureuy tapi teu nyambung wae doa teu dijabah wae awas cing inget naon tah aya naon moal meureun eueuh pulsaan atawa moal tara zakat sia atawa hek atawa teu dicas kahiji kadua moal teu dicas boas ya tara silaturahim Allah nya tuh ulah lajo wayang we kieu ngelmu dicas teh bener ngecas teh ngecas diri iya nah cenah teu nyambung wae bawa meureun HP-na digadekeun udah ari na teu karasa jiwa maneh digade-gadekeun kana urusan dunya tanpa mikiran akhirat sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta teh walah leres aki sing emut bedanya munah timalan bet rasakeun iya enak geus karasa tapi aya geuning anu teu salat oge bala leunghar aki dijabah ya Bu kana beungar geuning teh sepuh ya ceuk aing oge digadekeun kana urusan dunya manya aya salat ditukeurkeun jeung pangabutuh salat tahajud teh hayang mobil cenah cu nu kumaha ge dijabah asa pinter neangan du jama ieu kuring boga balong tuh nah contohna ieu ieu nu dipelakeun mujair jeung lauk emas nu dipelakeun teh mujair jeung lauk emas unggal isuk-isuk awuran pelet lauk emas milu nyatu da puguh eta nu diparaban mujair milu nyatu da puguh eta nu diparaban tapi aya eta keuyeub milu nyatu orai kadut non teh lancet milu malah orai kadut mah saja bati pelet teh eta nu dipelakeun ku urang dihakan teh sarua kabeh oge walatra ngancing inget engke di mana dibedahkeun ka saya ceuk nu boga lauk teh ta ieu mah lauk emas bibitkeun deui ta ieu mah mujair bagikeun ka tatangga ta ieu mah orai kadut ta ieu mah keuyeub gitu Den dipek-prekan teh iya nya ki akhir tah akhirat teh waktu balitungan akhir
ya di malam taeta hampura dina amal ma'ruf nahi mungkar aki ujug-ujug ngecebrek his da nyambung aki nyata meureun ku nyambungna teuing da bedaran ya ulah boga rasa teu dipencerong ngapoe ge urang teh kapencerong ieu teh kabeh alat deteksi anjeunna manusia sanajan jutaan miliaran di dunia moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atif kahartos aki oh syukur naon ieu teh aki aya banteng-benteng nagana eta teh hate kaula teh kitu pisan dah akur sareng salira ada ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu sing inget ka jelema loba nu mika ngewa teu angang teu mika resep ya ya tahu atuh jumput heula we di dieu cu ari kitu mah nuhun kisah kantenan bari masantren kaula eta ilmu nu ka sae kitu ini pas nya bade ngeureuyeuh mah dari ilmu mah moal berat mah mau mangga teh sareng kaduana kaula tidak teu acan aya birahi atuh ka istri teh aki kan teu acan aya birahi ka istri kumaha rasa cinta ka wanojal teh moal ge sayang ai teu kenal ya can aya birahi teh can aya anu jorojoy kana hate can cocok teteh jeung hate ya nakinter kita na aya anu bakal cocok kana hate kaula aya da jeung jodona ngaran-ngaran manusia mah jika natu aki urang mana aya pijodohan hidup teh di mana tah ngaliwatan tilu gunung ka itu tuh gunung salak ari ade ka gunung salak bari sakalian pangneangankeun ka pati bebeut belah dinya tadi dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana Prabu Dahana Dewa teh kagungan putri geulis kawanti-wanti enah kabina-bina kakasihna Dewi Dahanawati tah ngan riributan we tadi nagara teh sabab nu ngalamar teh ngan parasea we da geulis awewena parebut awewe jadi negara eta teu aman teh kulantaran dipake perang ku raja-raja parebut awewe jadi da hiji mangsa eta raja teh gempungan musyawarah hasil musyawarah mufakat nya diayakeun saembara saha-saha anu bisa ngelehkeun jago saembara saha jagona patih eta raja bisa ngelehkeun eta patihna nyaeta anu bakal bisa ngajodoh ka putrina malah saembara ge dibebaskeun nepi ka ayeuna can angeus saembara teh masih keneh malah bebas di lalajoanan palih mana ti dieu ki ngaliwatan tilu gunung ngan ulah hanap teh ngapungna tidak gor pilih naon tidak gor si ahoy ge pan tidak gor bade ka itu da tukang gelut di dinya mah bade gitu ya
Lamun kaula milu saya marah. Wah, teu kudu milu saya marah ge jadi kawinkeun Harapakeun. Malah atoheun awewena oge. Iya. Uji heula geura sok. Iya. Lamun nya pijodoheun urang wayahna we uji heula ku hidup. Uji kumaha? Uji hidupna ulah make pakaian eta. Pakaian anu rudin teh. Kudu jadi jelema sangsara heula balangsa. Jelema goreng patut pika geuleuheun. Heug milu saya marah nah heueuh teh dibikeun. Nah bener manehna teh mulus jeung hatena ngayakeun pelaturan saya marah teh. Tempo nah eta raja teh bener dina ngajalankeun hukumna. Sabab ulah cara di negara astina hukum dijual meulikeun kana duit. Bener. Iya. Teu pas teh kudu disterilkeun di astina mah. Di mana? Jadi kena diuji heula. Nah bener marulus nepi ka hate-hatena. Di mana? Sae carana teh kaula teh ulah make pakaian eta kudu kumaha tuh pakaian aki itu ditukar dina koper di kamar pake baheula paragi ngangon. Ngangon doma teh. Keur ngangon kebo baheula. Di mana eta pake jing. Sae upami ditamut heula hempek pake. Saya tuh kira. Lamun dek init-initan masa kaliane bari nyumput buni dinu caang ngegerak bari teu katemong. Pan keur diteangan hidup teh. Ya. Sanajan panggih jeung nu neangan moal ditewak da lain. Timbalan sae. Bari ditamut aki pek. Gini, nah jadi kieu aki. Oh, aki baheula teh kitu tah. Siga sahalit, siga bancet Nguntung teh mun mulingkak bulu punuk. siga hajirana leuwas. Heeh. Abeh buni, Allah, nguasa terus na gigi moal. Keur nguji eta mah. Biwir nepi ka uruwi dieu ge. Ampun. Bade ah. Nonton saya marah dek sekalian dek daftar miluan. Ai bogoh ka putrina, ai teu bogoh mah entong. Wah bade ngangkeun ti dieu we. Heuh ti dieu we aku we bapa kaula. Ti malam. Jik bisirek lalajo saya marah mah kitu ti malam. Ngan eta sora kudu digenti mun nya ngagelendrung kitu. Kumaha ngagentina? Sok dehemkeun ke geus robah dehem pasti robah sora. Ngatur anak jadi kieu aing. Aduh anjir. Nah, jadi ngajeletit. Jadi kieu seorang urang apa? Oh wayana. Alah, kumanya era. Entong make era. Tah,
kahiji pikeun nguji diri rasa keundah hidup teh baheula teh gaul teh ti mimiti lahir teh di karaton di pepene kudunya terus sing asaan jadi nu miskin jadi nu goreng patu teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi jelema hina engke di mana anjeun jadi pamimpin teh bakal bisa neuleuman kana kahayang raya Dah aki. Jadi rakyat susah kayaknya. Rasakeun jadi nu leutik teh kumaha tadi mana anjeun geus bisa ngarasakeun jadi nu leutik moal make jeung ngarah ngarinah ka rakyat engke dalam teu boga pangarti mau ditarima moal tadi nagere kabeca cenah daw kieu emang marek nayakeun kalau jadi anak ari alo satuju teu lamun dorna dipaehan Putra Gatot Kaca bade ngajalankeun pancen tiwa Batara pikeun ngabantun Eyang Dorna satuju ngabantun Eyang Dorna sanes bade maehan pokoknya mah anu penting mah kabawa we Dorna tau mudah-mudahan ya paman dina leresan dia Putra Gatot Kaca maksad ngabantun Eyang Guru alah tong disebut Eyang Guru gede hulu Eyang naon Eyang ya dina nyebarkeun ilmu agamana ge manehna manganukur kedok aya pangarahan geuning buktina mah geuningan anu ditarima jadi muridna teh geuningan anak raja wungkul mana Dorna ngamuridkeun ka anak panayagan henteu Lir Pendra barang saweg nuju aya dina obrolan di satengahing jalan antawis Padmanegara sareng Raden Gatot Kaca Astra Jinggadawala nyaeta nuju milarian Ramana Semar Badranaya teu aya di kampung Tumaritis alah dawala tinggali deui itu saha nah jika juragan Gatot Kaca dulu itu Bapak Panglima aya di dieu alhamdulillah deuleu alah sembah kapihatur nun Allah nah aya kusono jemot gan geuning aya di dieu bener pot cager alhamdulillah ulan cager maneh alhamdulillah gan kalasan pisan abdi teh itu mogok manggih gorowong aya jalan komo muntas monyet naik di Baretaraje pucuk di cinta ulang tiba ya abdi aduh semah kapihatur kulan nuhun dol cager alhamdulillah kulan aya hibar nuhun agan geuning aya di dieu iya bagja dol dieu jeung saha deui kulan jeung saha deui aya we 2 ekor nya sareng musuh satru kabuyutan alah gitu agan teh pada jengkara ke mana ice pot abdi lan abdi kaula teh rek ka Sokalima salaresna mah kulan abdi teh apruk-aprukan kieu teh milarian pun bapa kulan milarian pun bapana da teu aya dugi ka ayeuna bapa maneh nuhun lu ka mana mawi pangna dipilarian ge ka mana ceuk abdi oge
kayak dupi agan itu pada jengkar ke mana teh deh kasokali mahot bade maguron lah kasaha kadorna maguron kan kitu patut ay gitu kumaha sabenerna ari maneh geus ngadenge beja ngeunaan naon klan ngeunaan ieu dunya beuki dieu beuki harengheng sumuhun klan sanes beja deui da kaalaman ku abdi ge klan dina sagara rupi widang ieu teh ya pajejeut ayeuna teh klan utamina mah abdi nu aya di kampung kula mun asa kecekek pisan ku ayana ekonomi dina waktu sayeuna teh sareng abdi teh gagal panen deh ruksakna teh gagal panen muhun gitu klan ta ieu dunya teh bakal hancur bakal perang baraya sabenerna uluh saur sae teh kembangna geus ti ayeuna kila-kila na geus ti ayeuna ngan sing inget ieu nu pararang teh aya nu ngadudomakeunana itu di Barebedog ieu di Barebedog leres kan sapertos nagara sareng nagara ayeuna perang teh kudu itu di Barebedil ieu di Barebedil cenah meuli nu ngajuan nu untung batur cenah pararang heuh tak ieu teh sabenerna bahaya provokatorna aya nu ngadudomakeunana saha hedorna tingali panawa dibere ilmu kurawa dibere ilmu tangke diadukeun manehna nu untung mah ai perkawis eta mah teu dugi kainya otak abdi mah bilih bejadah tong dicana kainya ulah lain ahli politik abdi mah mikiran dahareun oge pakeun sakilieurna peke kuma ahlina teh mah ngaturna mah abdi mah ngiringane dihandap ngan maneh bakal jadi korban politik nyata tak abdi mah mung jadi korban politik nu mah abdi mah jempe we tara pipileun kana urusan batur ngurus diri sorangan oge sakiripuhna komo mikiran batur bade milarian pun bapa we abdi mah tah dorna teh ayeuna dek dicokot bisa buntu atawa moal jadi bolai perang baraya tapi dorna na kudu dipaehan uluh tak itu ya kumaha lamun ayeuna maneh marengan kaula we urang ini kasok kalima dek milu mah abdi mah bade milarian pun bapa urang eta tepi ka keukeut kitu sia eta sen patos ngiring oge ka itu abdi teh bade milarian pun bapa we cinekna mah heuh teu naon nyai maksad mah urang sewang-sewang we teu naon ulah hayu tuturkeun milu ka ulah ya lamun dunungan kitu teh anteur ka hayangna haynya mah urang gede pangabutuh ulah nyieun pika kaseleun ulah nyieun pika kaseleun batur anteur we anteur eta mah ngaganggu prinsip atuh nah makanya anak kadenge ku cibitu apa teh rek main handorna cenah eta teh provokator tukang ngadudomakeun batur dewek oge geus ngadenge cenah dorna teh kitu identik lamun ngadenge dorna provokator
Ai kitu ai dek ada prinsip ieu mah naon ceuk dina katerangan lamun batur nuduh kafir ka urang nu pangheulana kafir teh tanu nuduh pek pikir ulah waka benang di kitu sia hate teh tadi kadenge ku si laing eta teh tugas Gusti Bathara Kresna maksudna marek numpes kajahatan provokatorna heula nu diala tadewek mah eta teh patongong-tongong naon patongong-tongong jeung pamadegan ulah boga rasa bener sorangan hirup mah lamun urang boga rasa bener komo batur kadinya pikiran mah heueuh eta oge ai pangna aka teu satuju ayeuna lamun dicokot kana hukumna maehan seperti dewek ayeuna keur leumpang aya bangsat keur diudag tewak ku dewek dipaehan ku dewek aing nu kena hukum menghilangkan seseorang menghilangkan nyawa seseorang pek pikir tah ieu mah direncana nek maehan dorna tah urang milu ka itu udah terlibat sia teh pangna kitu dia meureun aya alasan pangna dorna nek dialat teh urusan maranehna dewek becek bapak jang mi HP sisir jeung minyak ulah kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat ulah kaangsonan deungeun hartina meureun dewek teh kudu boga pamadegan pondasi teh kudu kuat pek jeung saha padma negara teh maehanana Gatot Kaca si Cepot si Dawala sabaraha taun sia apan itu teh tugas Batara tugas eta teh padma negara teh pejabat ulah lalawara ari hukum adil teh keur sarerea jurig dengekeun masih cara di astina hukum teh berlaku teh keur leutik wungkul di mana disebut adilna ngaran-ngaran keadilan teh keur sarerea ti mimiti raja nepi ka rakyat leutik kudu sarua hartina hukum adil teh henteu sieun kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alon teu sobat-sobat acan pejabat salah tungtut adil ngaranna pandi astina mah beda jeung urang tah eta matak beda ge pan sok kalimat teh teh kareh kabana sapon ku astina ulah lalawara deuleu kadea sing boga pamikiran nu luas le geuning di astina mah bener ketang nu leutik nu kena hukum teh nu gede mah anger we tah pikir jeung meuneh hese di ditewakna nu di luhur mah nya hese dan nu neanganna ge bangsat nu diteangan garong jadi semua eneh da ucing-ucingan tungtungna mah ucing lumpat ngidu nu neangan ngaler tak uce lumpat ka Garut lain uce ucing uce ieu mah tuh moal dek mah lamun dek nuturkeun teh mah nuturkeun paneuri neangan bapa nyaksian wungkul saksi berat tah heueuh dinya euy anu mah tak kejedog di dieu nah sia teh mending oge urang mah tugas urang we aing ku kitu teh ta eta we lah sok make jeung maehan dorna anu teh kadosa-dosa
ke jadi hartina eta padma negara teh boga maksud dek numpes kejahatan tah dewek mah patongong-tongong teh jeung pamadegan naha ngarumpak kodrat teh jelema kitu nya ngarumpak irodat hade goreng teh geus diayakeun ku pangeran teh saha jelemana anu bisa numpes kejahatan saha tiba heula sok di zaman Nabi Adam nepi ka ayeuna saha nu bisa numpes kejahatan aya oge manusia mah menang tugas pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas artina memperkecil ruang lingkup kejahatan ai numpes mah teu mungkin geus dijadikeun atuh alah nya tah make ieu ayeuna mah tah make polo jahat sing bener teh geus abadi hade goreng teh aya tuh siapa meureun kana kecap abadi kita nyaho nya karek beja anu disebut abadi teh langgeng anu disebut langgeng teh kumaha tuh eta matak sia mah kudu nyaho ku jeung barangna teh hari berang langgeng teu numutkeun di urang henteu kaselang ku peuting ai peuting henteu kaselang ku berang tah nu langgeng mah berang peuting nya nu langgeng teh hade goreng oh kitunya Aisyah nu matak nu disebut maot teh tah nu disebut maot teh awal tina kahirupan nu abadi da paeh masa kedeung pukul lila geuning teh nyararing deui itu nu paeh teh da mikirna sia masa pasi paeh masa kedeung kerelak cenah sakitu hirup deui we ka ituna teh langgeng teh baik pikir bisa alam padang poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ngahiji deui we ngageblek kana hirup gede da ieu mah leutik nu dipake mah repek dengarkeun sia hulu kana kereta api anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana dah pangna teu kapanggih teu baralik deui teh baretah di ditu naon sababna sabab hirup di nu gebleganana di lemurna bohong si laing urang Tumaritis urang Kuningan urang mana-mana bohong da asli nama urang akhirat contoh nama kieu abeh ngarti pisan mah si laing nyeun si kopi nu lekoh teh nyeun si kopi gulaan pasti amis susuan pasti kopi susu tah sagelas alungkeun di tengah laut bahekeun ka laut sok pangneangankeun deui tah nu tadi teh pisahkeun kopina susuna nya moal naon sabab ngahiji we tah kitu bareng deui ka maka itu nya aing mau ngomongna dalem sakitu cariosan anu tiasa ditepikeun upami aya kasalahan dina kecap atanapi kalakuan simkuring neda dihapunten anu saageng-agengna wilujeng wengi sareng dugi ka patepang deui.